Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Suhendi, pasanggiri maca Ayi Prosidi. Pikeun ngareah-reah poe Basa Indung Internasional 2022. Ayi Prosidi gumelar di Jatiwangi, Jawa Barat 31 Januari 1838. Tilar dunia di Magelang 28 Juli 2020. Dina umur 82 tahun. Saurang budayawan sekaligus sastrawan kahot nyiptakeun karya sastra dina bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia, sarta loba ngawaneuhkeun sastra Sunda jeung Indonesia ka mancanegara. Ayip aktif nulis boh dina bahasa Indonesia atawa dina bahasa Sunda ti rumaja. Umur 15 tahun geus jadi pamimpin rumpaka majalah Sulu Palajar 1853 nepi 1855. Ngadegeun Yayasan Pusat Studi Sunda 2003 nunguli kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan ngajar bahasa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaiko Kugo Daigaku 1881 nepi 2003. Sagigireun ngajar oge di Kyoto Sangyo Daigaku 1882 nepi 1886 jeung Tenri Daigaku 1882 nepi 1885 di Jepang. Naratas dilembagakeunna Hadiah Sastra Rancage ti taun 1888 sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda nu disingkat KIBS 2001 di Bandung. Buku-buku karyana geus leuwih ti 100 judul, mangrupa roman, kumpulan sajak, kumpulan carita pondok, memoar jeung biografi. Wilujeng angkat Pak. Mugi Gusti ngahampunteun dosa perdosana kalawan almarhum Ayi Prosidi, ditempatkeun di tempat anu mulia mungguh Gusti. Keluarga anu dikantunkeun mugia dipaparin katabahan. Amin. Hatur nuhun kana sakabeh jasa-jasa Bapa, mugia salamina jadi ladang pahala, sareng jadi karya abadi sareng anak incu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.